Allahu Akbar. Galon putra. Alin nyeri cenah gawe makmunnya Alim di Pangkon. Iya. Nyerinya uhun. Uhun. Kajaman nyerina jadi Alim di enak Alitnya. Iya sareng makmun di mana anda itu teh? Di Sukawening. Sukawening. Nyalindung. Lumbung. Salam. Ngawios kan. Mari pangkon atuh. Nyeri. Santai, Mak. Salaunan wae. Emang di kampung urang geus leutik kitu si Mat. Sareng saha di dieu? Ma bada di pangkunya. Pangkunya lah ya. Nyeri. Nyeri cenah nyeri Alim di pangku Alim di pangku ku abi ge. Si Mat teh sabaraha taun? 75. Masna ieu anina mama. Oh, ini ai si mana? Ai bibi sabaraha tahun bi? Aya 60. Aya. 60 karek. Nah, ngora keneh nya. Karek. Dedean. Tah. Yos nabi. Tah, di tempat bobor deui. Coba Alim di pangkon ge. Alim di Pangkon. Nya sok nyeri sora teh. Kursi bi pilih dia. Kami dari grup Facebook. Kami dari grup Facebook Ngacaprak Sunda. Baksos ka Makmun daerah Lumbung desa. Lumbung desa. Kalasan anjeunna teh panyawat naon deh. Eta mah da Sepuh ngeten. panyawat Ai asalna teh da mangal tiasa ningali. Teu ningali. Nana oge nengan ngeso. Oh iya teh ningali. Oh, ai kawit temen ningali. Ayo anu bade berbagi sebagian rezekina mangga diantos kanggo bakso selanjutnya. Alhamdulillah Ngacaprak Sunda selalu mengadakan baksos kanggo para lansia. Bilih aya anu bade ngiring sumbangsihna mangga diantos hubungi wae Facebook Ngacaprak Sunda Momi Dikri Abah Irawan. Ketuana Abah Irawan. Ieu sareng paketuana. Oh da leuwih butuh itu leuwih